nganyuk jangcut opat kumaha nganyuk jangcut kumaha teh diajaran we opatanana dulu ari kitu diajaran teh teu mah hiji-hiji acan teu mahi nyata cu terus kumaha teh ada kibalikeun di we ka Mang Ujang teh aktif pulang gede adik pek teh Mang Ujang teh ning teu narima da majarkeun teh bau aduh ye asa eueuh sapiring-piring acan wajib aya martabak cilok limpahna buru mangeus amun timah teh pamajikan ngajak makan bareng oge di heula amal waka cek saya teh arek bertemu sama Pak Purkon. Tapi alhamdulillah tadi pas gop datang ke lokasi patepang sareng Pak Indra Sutaryana. Aya nu apal? Tah? Hiji je. Pokna teh kieu we Kang Cepot cine. Bilih aya ka hoyong, bilih aya anu dikipi ka palai. Nyarios we ka abdi cine. Ya. Tak yong hate. Kulan Pak Indra kulan. Es krim. Utiris Pak Indra es krim we. Tapi saya sawadah we Pak Indra sawadah. Kulan Pak Purkon kulan. Dong api-api dengerin Pak Purkon. Kulan. Baso. Aduh, manya bari ngadalang bari ngabaso. Biasa teh kana Pak Purkon teh kana bungkus we bungkus. Ulah yang kolong ting kena waktos wangkong mah panjang urang lajengkeun wae kana acara nu kadua nyaeta sambutan di aparatur pemerintah setempat anu diwakilkeun ku Kersana Ketua Keamanan di ieu wilayah. Mangga waktos sinareng tempat disenggakeun ka Bantenna. Atas nama keamanan di wilayah ngahimbau pilih sinareng bisi ece ibu-ibu nini aki-aki abah ningakeun bumi tadi aya nu dihilapkeun salah sawiosna sapertos mareman kompor kadeta emut-emut heula kompor bilih acan di parareman atos oke bisi hehehe di dieu yang balik imah beak put ieu kuring teh sabenerna mah ieu teh gaduh komandan saurna teh hoyong nyarius apal ieu kieu-kieu oge aing teh di bawah naungan Komandan Gatot Gajah. Aya naon silaing wawanianan manggil ka kaula Aya pangabutuh sabab teu sagawaya bangsa ning jalema bisa manggil ka kaula ari butuh teu boga jang mayar Bang Emok isukan lebok eta mah mangga aya naon sakali deui kula nanya ka silai naha anjeun make sembarangan
manggil-manggil kakaula. Tanggung jawab sia. Badag gitu jangkung aing mau tuani. Sieun aing mah. Abdi mah yang kecai heula nya. Sateuacan kula mungkar tina ieu patempatan. Nyuhunkeun sakali deui hayang dimusikan. Manawi tadi kaburu capek. Ayeuna hayang deui. Yang deui. Yang dihibur koneng penari cik 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 saring sing pagi kacing saring sat pagi kacing aja mulai Allah baku abin olah cik 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 neng orai kapai Nong aing neongan salila-lila. Tibong kutek. Geus eueuh mang. Geus eueuh teh. Uus balik. Sieun aing mah kudu kitu mah euy. Badag kitu euy. Penting bobogan nya. Alhamdulillah parantos kapidangkeun ti Raden Gatot Gadel cenah Raden Gatot Gasa. Urang yang kolong ting kana waktos. Urang lajengkeun kana acara anu salajengna nyata insyaallah urang teh kasumpingan artis ibu kota. Sadajana masih kena siap yo. Siap sawerannya mana. Bantu adalah badak. Ieu ngahalangan ieu naon di Mak nah nu dipanggil artis ibu kota nu datang artis ibu kota mak teh miladian naon mak ieu cu mate milarian incu ih mak eta teh pahit mak henteu ieu teh arang jame ada pami telepon mak aya tukang jame teh Mang Eyot di sordok teh terang mak ada nyeri bobokong ieu mah ya neangan incu mati cu neangan incu nah kemarin atuh incu teh teuing tadi teh aya nu ngetokan panto ka mate ai ditong teh ku mate Mang Ujang ek naki cangcut ya itu nya itu geus kolot-kolot meni kudu boga keneh hutang kirinitan nganyuk naon mah teh nganyuk cangcut opat kumate nganyuk cangcut kumate di ajaran we opatanana dulu ari kitu di ajaran teh teu mah hiji-hiji acan teu mahi nyata cu terus
Kumaha teh ada kibalikeun di we ka Mang Ujang teh. Aktif pulang gede. Oh adik pek teh Mang Ujang teh ning teu narima da majarkeun teh bau. Aduh ye. Aduh yang meureun ari geus diajaran mah. Oh nya eta cek tadi na masukan teh mahi. Mahi kabeh oke. Nah, cuma teh puasa. Terus Teuing poho deui cu. Barudak musikan sabeudeng cangkeul mah yeuh. Buru. musik, tina musik. Mak palai musik. Kalau kami bikin cangkul mending barudak. Aduh. Aduh. Cangkul ieu. Kudu kunaon ubarna ieu. Aduh. Aduh eta kitu-kitu. Bujurna asa beuki demplon sunna teh. Aduh, ieu. Lain bawa nyaan ieu mah deka. Coba hayo musikan di orang nyanyi eta geura saeutik mah. Oh, arek nyanyi mah teh. Mate. Sok atuh arek nyanyi naon mah sok mangga lah bebas jeung mama. Judulna teh Pala Hasem. Pala Hasyem. Ayo berak. Ke. Pami telepat mah asa aya di sodok tukang pala di. Heeh, nya eta teuing saha. Ayo 1 2 3. Mayun. Tadi balik dia. Pala asal tuluy diparut, tuluy dikulaan, jadi paledang hasem. Hatur nuhun. Non bete mah pala asalna tuluy diparut, tuluy dikulaan. jadi paledang hasem. Iya. Cangkel barudak, aduh. Alah, eta kuat nyiptakeun kulan. Pot, Kulan. anu nyawer teu, Hah? Kulan mah aya nu nyawer teu. seueur mah. Lain kieu we atuh ayeuna mah. Nah. Non ieu mah kaluar tina konsep ieu mah yeuh. Lain mak kumaha dinya melajang mayar cangcut tamang. Nya, cek aing geteungeun tungtungna. Rek mayar cak. Kak kudu kumaha deui atuh mah teh da teu boga duit kan aduh nu ngusahakeun. Atur nuhun. Bayarkeun cenah ka Mang Ujang ge mah. Heeh tenang Atuh geus kolot-kolot mah kudu dicacangcut geus mulai nu gagarayangan. nya tenang we kumaha dibayarkeun moal dibalikeun kana paledang kumaha ge. Ceuci aya ceuci. Mana ceuci teh? Ceuci. Lamang. Syukur ceuci. Cemimin aya cemimin. Alhamdulillah. Cemimin damang.
Syukur. Terang ini ke Cuci jeung Cumimin. Cemimin teh besti. Besti. Lamun Cuci mah eta teh saingan mah. Saingan naon ieu teh? Baheula teh Kang Bakar teh bogoheun tambah teh. Kan hanya karena we Cuci nusuk dari belakang eta teh. Janten baheulana teh mah teh marebukeun Bah Bakar. Nya Ma eleh. eleh mah teh eleh ku Cuci geulisna. Alabatan Cinderella Cuci mah geulisna oge. Alabatan Cinderella cenah Cuci teh. Jauh jeung mama mirip si Omas. Geus we mama da ngeuning kieu capek angkol. Aya ayeuna nandenge beja keur dedeketan jeung Aa Kasum. Eta teh Kasum teh sabenerna mah eta teh mantan terindah. Mantan terindah. Jeung eleh deui ku ceu pipi. Eleh dinya. Pipi eleh teh. Nah, sugan goreng patu tadina ieu. Teuing ting sugan kurang susukna mah teh. Sugan naekan meja-mejeng pala. Ari incu can kapangi di kayuna teh. Teu acan itu teh ting kamarana teh si karehet teh. Kamarana atunya. Teuing Sugan atuh manawi aya nu ningali incu mah ciri-cirina. ciri-ciri nama ning kos pentil buta eta budak teh. Kos pentil buta. Ting ka mana? Badag awakna. Hah? Badag awakna. Badag eta teh awakna teh budak teh teuing indungna ting sagede kumaha teh eta teh. Coba atuh sugan aya nu ningal. Manawi aya nu kalengitan nini. Yeun nini aya dina panggung ka incuna. Mangga dadi di oge geus eueuh teh ka etaeun. Atur nuhun. Mak, Naon cerek ka mana wae keher? hayang jajan. Hayang jajan. Buku mah ge tadi arek nginjem saweran yang mayar cangcut sia teh. Boro-boro keur jajan sia. Ayo atuh mak. Bediaan mana bediaan? Ngerah ka foto mak. Nah, didinya mana? Ya, aduh. Ya. Ya teh cangcut teh kabayar, siung teh kabeuli ngarurut nere ganjanela we. Mana? Sedih dah hirup teh ting kudu kumaha. Iya, incu teh nya mah. Iya, tanding ieu nu tos pentil buta. Iya. Eta teh aya kena hidungna. Teuing ka mana hidung? Ka Saudi tingkang mana ieu teh? Ari namina saha Cep kuku abdi we taros nya. Iya mah. Karena diajar wanter. Jeung Mang Cepot mah bebas pan. Cep. Ulah. Kula Ari Acep teh saha nami teh? dutan. Saha? Dutan. Dutan. Dutan cenah namina teh. Entos sakola Tos kelas sabaraha Cep? kelas 1. Kelas 1. Heeh. Waduh kelas 1 teh nya. Geura ya urang peleset kan tanyana urang sok jujur.
Entos sabaraha tahun di kelas hiji? 7. Tos 7 tahun. Tada. Nah gitu mayun kepayun cina sauna tuh yang ningali gagantengna Acep Dutan nembe kelas hiji ngan entos 7 tahun. Nini cangkeul. Oh, itu. Kan kasih dutan we nanya teh. Oh yang ditanya nini teh genit kene. Cangkel ini teh ya teh. Ari nini geus lila rarandaan. Tos 10 tahun, Cuk. 10 tahun. 10. Atuh ayeuna kira-kira aya inceran. Ah teu aya dadang tos teu aya caian ieu teh. Geus teu aya caian cenah deuleu. Teu main oge geus 3 tahun, Cuk. Geus 3 tahun. Be deuleu itu. Boro-boro anak deui meureun. Tapi hayang anakan keneh. Mung. Heeh, geus teu kuat. Geus teu kuat. Teu kuat naon nya? Kuat ngaborocotkeun anak. Ari incu teh ieu hiji-hijina. Incu mah 2. Anu hiji di mah tingkah mana mah eta nu awewe taku bader Badung awewe mah Badung. heeh aya PM disampeurkeun nu eta nu hiji mah kur nu ieu nawe nu bager teh ye hiji Bager nyamanya Cep. bager Cep. Bulan. Nyaah kan nek. Ya ah. Tangkep atuh nyaah maneh. da ieu teh tos tepat ningali ieu teh soca teh abdi teh Tos cepat ningali. da teh jelas ningali ceuci oge ya Ari kana ieu. oh eta mah ieu mah tingali atuh Teu nini itu budak marakan anu kitu mah beureum. cobaan ieu orang make kacamata yang Jeuleu. eleh teh mah ucih ku abdi Beuh. Cuci we mah eleh nek lah. eta aduh aik diukeul awe mah cangkeul Di wik-wiwan teh karaha turun saji gua. Tidak nyaut-nyaut. Di wik-wiwan ku hansip. Hayu nangtung deui atuh. cangkeul aku tunggu kulan Kulan cina dia. Ari nami saha dek? kulan Nami nami ya ijem ieu Ijem. muhut hari-hari aa duda Nami abdi Duloh. oh dulu Duda orang mana Cigarung. oh Cigarung deket Bah Atot meureun Wangkong mah panjang deh, urang lajengkeun bae kana acara nu salajengna. Nyata aya tausiah singkat ti guru urang sadaya nu sagaya diulem ti alam barjah. Waktu sinareng tepat disanggakeun ka mantena. Terus.
Suara naon teh euy? Heuh put. Suara naon eta put? Hei, jelema. Mang. Naon eta mang? Woi. Naon eta put? Pinky anjir. Hai ketua ke sahaja. Mang. Yuh. Yuh. Wih. Yuh. Ulah api-api torik anjing. Giliran anu kieu cicing. Hei, jelema. Keun bagian dewek pot nu kieu mah deuk. Naon sieu? Wani-wani keganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahudu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Apal mang. Wih, apalun pot? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Apal man. Taluk aing pot. Apalun ayat kursi apal, Qul a'udzu birabbinas apal. Sok rek dibaca naon kurang. Bagian siap pot. Ye, ku dewek geraya nu kieu mah babari istewa di pangbabarina. Eueuh bujurna euy. Hei, maneh rengekeun doa aing ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina azabannar. Ya. Cek aing gampang sieun kitu. Sieun dihakan ku aing. Ye. Kuantun we godeg pas nuhu. Coba ngusir nu kitu patut ge mending ka beku. Siap yuk. Rarasan eta mah doa makan belegu. Atunya heuh. Kapan heuh doa makan? Laju. Nah doa makan dipake ngusir pocong. Atuh kusia. Cek pocong nanti merenang. Aing geus maca doa makan. Pasti rek ngaleg-leg aing cina merenang gitu. Belek mentak make odet teh. Hur. Panrasaan tadi teh nu bade masihan tausiah teh di pangarsa di alam barzah. Bawa eta nya. Bawa eta euy. Waduh orang sambut deui we nya. Sambutna ku doa deui pastina ge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dana amatana wa ilaihin nusur. Cek nama kelumpat bieu Hayang kacai aing mah.
lain sieuneun ku doa makan aji hayang kacai cenah bisi dipraktekeun ku barudak yang papangi jeung nu kitu maca doa makan kareka manehna nu dileg-legan Ari anjeun ngajang ulem ka kaula sumuhun meni risi geus genah-genah sare meni kudu diulem aya duitan teu Aisyah na di alam baca aya nu dagang cilok abdi mah paragi meser make up da geus diulem ge mah meureun kedah we nya masihan tausiah sawios ya teh dipapatahan ku pocong sawios moal sieun orang sordok mah teu borangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu teu ngajawab diajak sia ku aing ge. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papurkon ge sieun diajak ne malas. Alhamdulillah. Duh. Tepangkeun nami abdi iti. Asal Kebon awi, nah menang jadi ngageter gieu dalang teh. Kucayan. Nami abdi iti. Bade masihan tausiah singkat. Mudah-mudahan aya pulungeunana tur tiasa diamalkeun. Amin. Kieu geura ieu tausiahna teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul maut. Karah seuri sia teh mah. Tu sieun. Hartosna sakur-sakur awak-awakan pasti bakal kena kumaot. Hag eta sieun teh kumaot sieun da uing mah henteu da geus ya urang teh bakal dicandak kunum kawasa dipundut ku Gusti jadi ulah jongjon hirup di alam dunia teh sieun sasupkeun aja ro kubur majelah sedih wak lieu keueuh batur gulang-gulingan sorangan ulah kikituan sieun wing
di mana orang geus dicunduk waktu ninggang mangsa orang teh bakal balik ke alam kubur sorangan we orang teh batur. Tinggal ngaliu ke belah kenca ngan saukur aya cacing utek-utek we panyate naon orang cacing lieu kagak tuhu batur mana di jelema nu hari rup mager roblog sok datang ke kuburan mbah minta imah gedung nyawa aing oge di kebon awi cikai aing minta gedung dari merek kopi hideung dari maepa aya maepa dalang hayang ngopi cina maepa janten sing urang teh bakal mau hal sakituna bilih bade sodako mangpeung hari rup keneh engke bisi balik ti dieu maka buru maot bisi arek sodako ngarah loba amal dalang seneng rerencangan narima keneh banyak nu nyawer saurang pot ulah nanya tuh ulah nanya jeung sieun nah siti make kudu sieun maneh oge bakal kieu ke mapot salah leungeun kudu nama lain si cepot nu getu-getanana dageninganan di dunia sarua nu dagang baso-baso aja aing marek balik di pot tangis ngadenge beja besek beak cenah ai arek atahna aing mah di ditu malikeun ka mana kemun aya teh manu mereh ge keur maneh pot ti abdi mamung sakitu di alap cekak mudah-mudahan aya mangpaatna kirang langkung nyuhunkeun sapunten nu saageng-agengna diapunten nuhun dari kitu mah enti mah rek we deui iti mah rek we deui atuh kahayang teh cepot teh jangan gitu ieu mah ngajedog we teu cara aing keur hilup baheula sia mah hud namanya Cik Iti mantan teh nye cik aing oge bongke nangis jadi pocong poho aing keur hirup nama si eta teh teu mau ngalmingu ka imah dasar laki-laki mah buaya sapeng kala laki teh dah itu mah balik lah Iti asa kitu nyuwunkeun durung pidoana kasadayana oge bil khusus naon rupa hal nu parantos dipentaskeun ti kawin dugi ka akhir tangtosna pasti masih kena seueur pisan kalelepatan teraskeun pasti aya nu kasebit nami kasebat nama punten anu kasuhun ampura anu ditebat kateda teu aya maksad bade ngaluluconkeun nami teu aya maksad bade ngagorengkeun mung ieu mah ala kadar hiburan ti pemuda syordok gitu tanya janten sakali deui bila aya nu kasebit nami kasebat nama ulah nyampe ka raheut mamanahan simkuring atas nami anu atas nami grup Warbo Sinar Pangrango
tapi manawi pilih masih kena penasaran cenanya. Insyaallah cek sing kuring oge nyuhunkeun pidoana di dieu aya kolom-kolom tertentu. Insyaallah video-video urang ti kawin dugi ka akhir oge bakal diupload dina YouTube. Insyaallah dan dia upload di YouTube. Mudah-mudahan we atunya urang teh kapayuna aya kamajengan. Gitu tanya pilih aya nu penasaran kadung urang kali disunatan cenah tah. Kadung geus eta promosi biaya anu bade nikahan cenah yang dihibur ku Warpo Sinal Pangrango. Insyaallah dina kesiapan mah teu siap. Tapi manawi pilih eta mah bisi penasaran cenah ieu mah asa hayang gitu teh. Mangga silahkeun gitu tanya. Namun sakali deui di simkuring atas nami jajaran sadayana nyuhunkeun siapunten nu ageng-agengna.